Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bapak Taufik salaku guru bahasa Sunda anu abdi pika hormat sareng rerencangan sadayana langkung tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kusabab nikmat sareng hidayahna urang tiasa ngadakeun acara ieu. Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kaluargina, para sahabatna sareng urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara singkat anu jajarna sikap tenang dina nyanghadepan Covid-19. Sikap tenang di dieu hartina sanes henteu waspada, malahan dina nyanghadepan Covid-19 ieu urang teh kudu waspada. Waspada kana kesehatan, waspada kana kebersihan, waspada ngajaga jarak, sareng upami urang indit keluar tong hilap nganggo masker. Sikap tenang dina nyanghadepan Covid-19 di dieu hartina urang dina nyanghadepan Covid-19 ulah panik, ulah khawatir. Kusabab dina babaraha panalungtikan upami urang panik, upami urang khawatir, urang teh tiasa nimbulkeun stres. Nah, dina stres ieu imun salira urang sadayana tiasa nurun. Sedangkeun dina nyanghadepan Covid-19 imun salira urang sadayana kedah kuat. Komo deui anu beunang kana Covid-19 ulah panik, ulah khawatir. Kusabab imun salirana tiasa nurun pisan. Ngalahka tiasa nguatkeun si Covid-19 ieu. Ukituna sikap tenang dina nyanghadepan Covid-19 ieu peryogi pisan. Karena ngajaga imun salira urang sadayana ameh urang sadayana henteu beunang kana Covid-19. Ibnu Sina ge nyarios kieu. Kapanikan teh satengahna ti panyakit sareng katenangan teh satengahna ti ubar. Sakituna ti abdi hatur nuhun sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan anu kirang mernah kana mana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.